laras kumaha kawit ayat nu katampi teh Iqra baca lain buku wungkul kabeh bacaeun komo ayeuna masak meringkap bulu punuk aing mah percaya sih lain Allah nyeun neraka banyak percanten atuh yakin teu ragu-ragu surga pitempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa naon kecap dina surga bahasa Arab nama janah teh tempat kanikmatan kebon biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan peke tempo si lain init ka kebon gini nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu sagala nyam di mana atuh tak kumaha di dieu hate pek gereplakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak eta iya kan betul aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula Asarius ditumaritis Desa kenal gorowong panganyrekanana Semar Badranaya Sapala Putra anu kiwari nuju sempal kapiguyon yang bulan asa warara as ujung waras kumaha asa jauh paninengan ongkoh wate cu mohon asa tepugu hate rek aya naon ieu teh nya ucu gila aya naon ka dieu kakang si lain kitu ucu diarep-arep jaipongan dewek rek niga nu ganteng atuh lamun kitu mah tutup lawang si gotaka aya rek amak meureun ilmu eueuh alah tabah hirup abong lain romongan sia teh apa salah atuh gaya kageureun di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana mohon tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda beda pasangan kudu lain ngamaklum eta teh kumaha ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap saeutik mohon tadi da sesah atuh parantos ieu sesah lain sesah tuh lain jagongan ku bata alah pikat cekas aya nama tuh saya demokrasi teh da dewe milu ka jelema loba nya leres alah alhamdulillah nya euy mohon aduh jang bulan kakang itu nyata geus harerea main mangawayang teh dina duit leutik mah kakang mah kitu we 70 ka luhur kan oh lain guna naon we aya dewek narima murah teh murana sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sajen PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung pinuh tah nyakuh malepat pinuh ku wirang no kan meureun terus mohon cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna tayangkeun we cina berusahanya sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame eta beres akang beres ta ieu lemahna dina ieu tambahan kitu sabab aya keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas belajar terus long life education sepanjang hidup kita belajar terus sanajan dalang geus kolot bucu baca mah terus Rasul oge pan kitu laras kumaha kawit ayat nu katampi teh Iqra ulah ieu laras baca baca teh lain macam buku lain buku wungkul kabeh bacaeun alam tapakur tadakur tasyakur laras baca terus cenah eta geus kolot peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot tah cing era kurang kaler kumaha tah urang kaler urang Inggris kata urang Subang kumaha tah urang barat cek urang Inggris kumaha tah better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali walah eta saya iya kan betul
aing teh cepot ayeuna lain cepot baheula Oh. Cepatnya gaul. ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebook-Facebookan website Nya website aya geuning. www.cepot.com cepot.com teh aya. lain dot atuh belagu dina mangsa ngeyeuk dayeuh ngolah nagara kecukup ku Bupati Unggul tapi tanpa sabilungan gawe barang paheuk-heuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud Antara pemimpin sareng rakyat. heeh ngahiji Laras gitu. bener Mohon laras. ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian Ulah silih andalkeun. atau dina widang keamanan pon kitu naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela nutupan panto nulakan janela nulakan panto rek nitah polisi wae urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh Laras gitu. atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge Bacaeun kumaha Kang? bayangkeun lamun eta runtah Ya. kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur Banjir Cileunca. di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeuk kanya Ya. Pisun kana tempat. heeh nah kitu Mohon. disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeun jelema Nya gitu bener. Laras. oh katerangan ieu dunya ruksak ku maung Tuh aya. atawa ku kucing bener Nya laras. Kira aku kucing nuar kainya. sagalak-galakna ge maung Moal. nya Nya. anu dihakan anu kur semet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku silaing Laras. alah tos di Cimahi we teh dek teh euy Ngadeblok. ngadeblo lumayan gaji teh dua anya Beres. Pelayagan ge. buru-buru sia ini ka itu si oga karunya Antep we eta lah. Da sami putrana itu ge. heeh Ya dua. Saya ge dua kali gaji. ya Dua hati dua. jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun aja jelema boh di daratan boh di Lautan. tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teh dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti Artosna? bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh gitu Hartosin berenya keprok. ngomong ayeuna masuk muringkap bulu punuk aing mah Kumaha? tukang newak ditewak Nya tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa hah lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingal itu Iya, Dedi bedog. nah ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu Beres. heuh tapi eta teh kena ku hukum deui Ulah kalebihan we berdinakna kan. heeh percaya si lain Allah nyeun neraka Nya percanten atuh. yakin Yakin. teu ragu-ragu benar Laras. atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyeun neraka keun da aya pi tempateunana percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan Percanten. percaya pemerintah geus nyeun polisi Percanten. percaya pemerintah geus nyeun jaksa hakim Percanten. percaya heuh tong geus lain atuh ulah hakiman batur Oh. heeh Ulama yang hakim sendiri. tak kitu cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna Laras. tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna cacak peuteuy tah Ka mananya tah? komo nagara hileudna teh riab pisan Oh, buku we atuh. Ya. Dia gede na. heeh model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras Pokoknya ektasi mirasnya miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli Laras. ngelem geuning heeh daligdeug ngomong bari ngomong balelor ngomong-ngomongna. pokona lah tong macem-macem anjing ku aing aya macem-macem bejakeun aing ka Dedi bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok Jeung demi Allah jeung anjing. heeh
garapek bayangkeun ku jelai leuheung eta mah Leheungna leuheung da lantaran nginum aya. kan kurang ajar mah nu teu nginum mabok Ada moal aya. mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajaman nepi ka perebut gini heeh Laras. bayangkeun da orientasi kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat heuh Laras. nya Nya nu diurus. lamun orientasi kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana rupacara heuh Mohon pas. duit negara duit rakyat dilegleg terus bener Laras. kolot baheula geus ngomong dinyanyiikeun Kumaha tah? lampah beunteur ku urang ulah ditiru Laras. odong mod odong barang hakan cacing ngarengko disantok teu nyahoeun di jero aya usupan nu mah tak cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok dia tah paduli teuing aing buat goblok oge Nya ulah goblok teuing, ulah kasar-kasar teuing. wah cara bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing Beres ada laku-laku sorangan. heeh da ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mula kade buah hade mula goreng buah Goreng. kitu cek aing ge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang ti ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang Eta teh ulah dem-dem. heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ka dosana Eta geuninnya. heeh da jelema mah aya kurobah heeh Mau laras itu. tak itu mudah-mudahannya cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lintang ti urang Mohon. sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya Laras. matak di dieu pentingna urang kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus dibatan kahirupan dunya nyatana akhirat Laras. surga pitempatna jelema anu iman jeung takwa ka Allah Mohon. surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa Nah, naon kecap dina da bahasa Arab nama jannah Jannah. Oh, Siti. jannah teh tempat kanikmatan kebon Eta teh. oh kebon teh nya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan Laras. peke tempo si lain init ka kebon gini Mohon. nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu Sagala nyam. gimana atuh tak kumaha di dieu hate pek gereplakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak Sapartos. pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik yaya kaniaya iren panaten dudupak nurupak lupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaon nyaci siksik melik teu kaopan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jeung ngobol baduy gitu naon tadaruslan Kebersih. tadarusan da aing teh nu benerkeun di dieu mah barelegug sih mah Kita burung. soak kita atuh apa nah gitu Mohon kan. ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh Eta teh. heeh Nya kan. ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong Ulah disada. beda deui disada jeung ngomong Eta ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan Laras. make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong Eta. ai disada mah teu beda ti beo grepek beo Kumaha? assalamualaikum Beo tah. ditanyakeun ni ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu we terus dalolobana anu mah jelema teh disada Laras. heeh naon sababna Naon tah? sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris beda pengalaman kudu berpengalaman hirup maco Laras. tuh rek arinit
Tong sudah direret atuh. Dengan deblo nih eta. Heeh, dia kadeblo, kade sia kajari tem. Namoan atuh dilakukan jauh. Nah, di sana temai aya masjid. Aya. Maksudnya aing teh salat gitu. Nya di baheula ke masjid mah aya kan. Alah. Ya. Nya Mohon lartos pisan. nu matak tak kitu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh. Eta teh. Tukerkeun kumaha? Atuh lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah. Oh. Cing ikhlas ya jeung cing ridho. Ya. Kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun diriam. Oh, urudulnya. Murudul ka Allah teh ya Allah, pun anak hayang kebori motor. Dibatas pamentaana teh deui. Kumaha lamun Allah rek merebus. Pan maha beunghar heuh. Mohon segala. Lamun ngondang kumaha itu kumaha nu mere. Ulah dibatas ku urang. Nya Oh, rasa. kitu cing ikhlas cing ridho. Pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alah. Pek pikir ku hilang. TPRI. BRI. Alah, Akang. marketingnya kudu alus ya cek. Marketing. Kadang saya kumaha? Pemasaran anak gitu. Oh, jadi pan anu rek iklan teh loba. Ya. Mohon. Terus pasti. Oh, Daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana perusahaanana. kumaha tah? Cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu. Nah gitu sok aya. Kitu deui. Aneh natenya. Mata ka aing lamun ngagogoreng teh kitu. Nya. Oh, cenah gira harja tilu deui. Hor, lain kahayang kuring, kahayang perusahaan. Nah gitu. Dina TV mah dalam lain kuring, mung manehna mayar. Nya ada eta mah laras kitu pisan. Teuing atuh. Mudah-mudahan ka hareup Mohon. nya sing biji giri harja tilu nu ratusan. Amin. Oh, model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng. Aya. Si dadan teri papatahan, si oga teri papatahan geus kitu we meureun bakat. Mohon bakatna tamanya Ken. Heeh, pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunandar geus pinu. Aneh. Nah, si Asep Sunandar ge keur ngeureuyeukeun diajar. Loba kene kalemahanana, loba kene kasalahanana. Laras. Sabab naon? Ngadalang ngawayang beda. Nah, bener kumaha? Aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang, kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu, antawacana, karawitan, tuh sabet. Eta ngawayang. Ari ngadalang. Aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara, dalang sebagai pemain, dalang sebagai pendakwah, dalang sebagai pelawak, sebagai mata kudu pinuh ku wawasan. Mata tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa ngadengekeun berita. Belajar. Bener? Laras. Naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara. Negara Astina, Amarta, Wirata di jero negara politik, budaya, hukum, ekonomi, tek-tek begek tetuhan teh dalang kudu nyaho. Matak mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup. Sakola cing laluhur. Ulah cara si Asep SMP gitu tamat. Tapi hari gaul mah wawasan luas mah. Tu gaul hirup mah. Loba tatanya, loba mancon. Wilujeng Tepang ya sareng Mang Cepoti, Giri Harja, Putra Giri Harja tilu sareng Giri Harja tilu duet. Anu kagungan TV. Kagungan TV anu henteu. Ya, rasain. Hese cing tibra. Ingat hiburanna. Sok atuh da fungsi. Jara parep tadi sama. Mending kena ayeuna, mending kena baca protol kan. Hah? Hiburan. Nih, nama hiburan. Maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan? Dek sulap. Beres. Nu nanya ka mana karep sebenarnya. Jaipongan. Atau pilih lagu. Hah? Pet lagu. Pilih akang bade nyanyi gitu dah. Akang mah ahli na nyanyi atuh. Kasaha teh ngomong gitu teh. Henteu dah, cepotna tadi mah pinter nyanyina. Atuh lamun kitu mah meureun tong mawa sinen. Geus ku aing diborong. Beres. Kenaon aya sinen? Ngawakilkeun ngasih. Sok atuh. Alah. Itu. Sakrut. Sinen teh si teh sinen teh. Mama Hayati. Mama Hayati aya alias. Aya, cuma alias si naon.
tuh baheula mah Sinen teh aya alias Sinen teh si hulang si toed si pecut si jangkrik si cangkurileung ieu panglandikeun ku akal si orai si lenyai ngana wasa teh si goblok kaya nama tuh goblok sareng si anjing atau si uruwi dia si laleur si laja si laja si balon si balon kumaha aya riwayatna disebut si balon teh kumaha tah Sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut Sinen teh nya ai Sinen gering flu irungna teh ngucur meureunnan eta Sinen teh karunya meureunnya ka dalang Sinenan maksakeun maneh gering-gering oge sanajan flu kayaknya kumaha bari Sinen teh cari kaya Kamang Laja ngingsret ai perbah gandrung pelendung cenah irungna teh bletok tadinya dilani we si balon ampun alah ampun ya lagu balon teh ai si laleur mah dilani si laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang nabeuh mah jarang kendaraan atuh leumpang na oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh ditaranggungan ngajemput teh jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh atuh puguh we balik ke leumpang bari jeung brai panon poe teh teu ulah wetan ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngaleungut ngomong teh nya ai Sinen meureunnan dalik deug aya we saung bonteng gek we saung bonteng jogoledag gue Sinen teu kuat kutunuk capek angin gede atuh puguh we androkna teh kasingsatkeun ku angin ai burung teh teh malalur meureun numpuk dina bobogaanana eta kadenge laleur ngararomong oi rezeki cenah we poe tarasi eta bau eta pengalaman aduh tidinya dilani we si laleur ampun uang bagus aya naon bot kira eta da ngukeun di payunna bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu di ngarunggu nah ya Pak di payun aya nu eta gorowok kade sing hati-hati ya makanya kayaan di leuweung gitu ya iya kade sing hati-hati waspada permana tinggal iya jeung urah sompra kade jang mi HP biwir nu abdi geus kana teuing gitu eta mah teu ulah kaget manusia manusia ulah kaget goblok teh sia ai keur ngalamun ngatubok euy Raja Bagong kedok teh mah sia teh eta sihungna butuh keur pipah we aing mah sapahanina uang bagus ke antos sakedap punggawa ya kasep-kasep anyen resep nyukut marga sakra iya tadi bapak yang diharap kan percis penguin aduh kasaha teh sia teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ama aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema tadu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng patut banget goreng patut Pak tabako nya
naon itu buta minta bako. Nah ini nyebut banget. Nah anak-anak kan kaget kungirahan ningali ingkang sampun prapta Raden Sadewa kali pawongan kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria nonton nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong geneng sing yang jawab ku jelek nya sok jawabnya diajar itu nya bapak sanaon itu teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we itu wae nanya teh lain emang namana teh sok rada jeung anjing aing gitu nya lain tanda euker lain nyahoan kitu teh mah mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keur bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah paingan cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama Quran da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring ku sa RW kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa beleguk oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda aja mah ya naon anu artina aku siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun anjing ngaranna anu semur mar pantun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres nyer sieun dipacok aing aya itu nu tukang kuring si saha anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton sama tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujat ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta
Ari eta nu tukang. Sami itu bulan. Itu di mana? Cicalengka. Alah. Cicalengka. Aduh, Pak Bupati namanya Cicalengka. Dek kamana sampean? Kaula tes apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula. Anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula. Hah? Salamet lamun anjeun masrahkeun harta kekayaan maneh duit pakaian jeung sajawana. Allah. Ya cek abdi ge perampok. Garong begal. Perompak. Perompak mah di laut. Nya, kita kudu bisa ngabedakeun. Aya di darat perampok. Nya, Aya di dapur teu ngejo nya mah. Teu nyambung sia mah. Jigana lamun maneh masrahkeun harta kekayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu. Henteu kitu paehan bae. Ya an Pak geus kejamnya. oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy. Kalau gaya hargaan. Anu matak dina bah dia urang pagehan budaya urang. Matak reueus ku aya pakis. Naon pakis teh? Naon pakis teh? Si belegu. Pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro. Si engkis atuh teh. Paguyuban ki Sunda belegu. Pakis teh paguyuban ki Sunda singkatan. Dek dipasrahkeun apa basa dewa? Geura eureunnan sampean. Laku lampah ngarugikeun batur teh. Sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat. Ya, maksudnya hoos akhirat. Mun tong nyaritakeun atau tong dicaritakeun namun sia can apa? Salat getara. Eta nepi ka kitu jelema. Mamawana dengan asa pang benerna mah hirup teh. Oh. Kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah. Ya, laras. Sawat Coba pasrahkeun. Ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade. Ya, ditanggung mamalana ku kaula. Itu mah tos ditekadan sih. Oh, niatan. Ih, sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy. Pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing. Apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa. Poe ieu bakal hasil. Bawa sertifikat tanah teu. Aya ge akte kelahiran. Nya. Nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun. Oh, lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula. Laras nama. Eta mah lain deui urusanana, eta mah merupakeun ancaman. Keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri. Eta laras. Sok dipikeun naon rupaha anu pentak ku sampean. Semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Deh eta we satria teh. Eta ciri-cirinya ka diri. Aya geus galab euy. Kumaha sih? Apa kon wani merangaku sadewa? Ora wani dening apa kulanang. Aji mulati tegak ka dianya. Suram rata jaya merata. Nyekel sabuk bilang tato. Aji mulati tegak raya. Ajakakeun bacot. Dinu legasnya. Hei. Anu mana? Hei kapir. Si hareupan ku sia kajajang. Dek dipasrahkeun eta iket. Dia. Dia najis. Yang dibacok mah. Saya jajogan ku abdi. Mundur Pak Nur. Lain hiji maneh sing waspada. Tingali di hareupeun rungkul ringui. Ya. Sirulit aing mana? Pan digadekeun. Sae. Lah digadekeun. Sawias tu ku abdi gan. Hali mundur dawala. Piraanan jelema. Hali.
Nya anu tara salat mah kitu. Ai jurus halus. Ayo kapungah kubuan emang saya Gusti. Dewa ya sikil prong tur. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawa pusaka kula. Rasakeun jurig anu sok ngarasakeun masyarakat. Ai geus beunang pimpinanna mah kabur pasti. Awas. Ngelawan jago aing mah sia. Allahu Akbar. Aduh. Bulu aing kasabet. Sabet di mana? Bulu aing coplok. Pariksa. Aduh, ketemak dulu. Pariksa kayaknya. Pariksa. Aya kene nih euy. Ya amat tak ke. Aing teh teu ketemak. Heuh keuna. Bohak teh. Nyeri teh. Mun bae teh nyeri wae. Penasti kersayang tumampar. Raja Bega katiir pisan ti corona. Atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan. Kabur. Sastra jingan. Kan? Benang kengengan. Lempeng pisan ngeuneuti corona. Tepat. Aduh, atuh da muridorna kabeh oge. Percaya. Dina mentangkeun panahun. Anak pucang. Dewek melu latihan ngungkul baheula. Ya, pernah. Jarak 1 kilometer nembak korek api. Benang. Tembak ceng. Benang kan? Itu udah jauh atuh sia teh. Mikir aja di nya masuk. Kan diomongkeun. Heuh tah mah eueuh teh diomongeun nya. Ampun. Aduh. Allah, sukut pisannya. Kemanakeun teh? Aduh. Dan benang Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. sok kanya. Tembak naon? Bisa teu. Modar sia kakenan aing. Heuh. Aduh. Ari jelema ngaclang. Datan niratanga demane upaplingan. Datan niratanga demane upaplingan. Ranta para deui sadewa anu nuju nyawangkeun nu paburantang nyata nu kalalabur Bima anu nafsu ti tadina kene edan bangsat aduh prakarya Alpati tak berpati hutang wirang wirang kalakuan teu ti iblis ya. Keke naon teh rakarya jeung tolong sia sareuk-seuk aing ngadengena Ulah. nepi ka bogoh ka indung paduli aing teh boga dulur sia hiji asa ku ka bida-bida teh rakarya
naon dosa ieu do woi Maris modar sia ngawiwiran kulawarga aib edan binatang Semar Astaji ngadawala leungiteun Raden Sadewa malah rada curiga margi aya getih ngalukrah atuh kok kituna apruk-aprukan milarian Sadewa itu kaayaanan tuna lampah eta kacarios aya naga luar leor dugi kapaburan tak bagong banteng sieun ku ayana naga luar leor di tempat itu kaayana sang naga lumampah bisa tengah acarios ieu naga ngahulang ngaraga meneng ras mikiran ka putri anu kiwari dikantunkeun atuh ngadak-ngadak aya nu ngagubrak ka payuneunana nyaeta layon Sadewa haket tenera ningali kaget tenera ningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera iya ningali ya kubrak teh dulu dulu nepi ka ngagoloh-gor kitu ti corona kunaon manusia ayeuna nepi ka geus murah nyawa jelema cenah ayeuna teu panggih maehan batur Gusti tingali bujeng hiya kana lengkah wujud manusia kana utekna ati ningali rarasaanna teh moal kapanggih padahal wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkak kana jurang katunggaraan ayeuna zaman jelema anu disebut cukup belengur balaganaya artos nganaon takulan cukup belengur balaganaya teh teu beda ti ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh bea mamalana tidak cukup belengur balaganaya teh nyaeta jegor-jegor kabobono buringas katitiwasan palalinter aing ngomong nama ngan kabalingar dat dina teori ngajedogna cicingna dina teori duduh alam geus kieu zaman geus kieu Gusti Maha Agung tong boro mah jeung ka jelema parsasatoan oge eta di bismillahan heula sami hirup namanya kulang sarua hirup tapi moal kasuudon beureun buah ieu jelema nu boga dosa nah eta da pasti aya pitulung meureun lamun jelema bener mah tapi moal goreng nih kaula suudon ka jelema ieu sae kulang anu nyaho kada kajadian lintang ti manehna sorangan amalna manawi rahmat pitulung Allah nyarengan izin Allah izin Gusti nu kagungan kaula teh ngabogaan cupu dina buntut anu eusina tirta kamandalu nyaeta bisa ngubaran anu tatu
gak bisa maut teh kulantaran tato wujudna Mohon. ruksak kurunganana matak manuk nangencar Laras. dek ditepung-tepungkeun deui getih patepung deui jeung getih urat patepung deui jeung urat daging patepung deui jeung daging kulit patepung deui jeung kulit Tuh. waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya kalayan izin anjeunna mun can pastina tapi lamun geus pastina mah kaula moal bisa nolak Semua. lir malam tumraping api saciduhing matu sakacaping nyata Raden Sadewa dikeselakan tirta ka Mandalu lelemutanana kumpul deui nyawana jangira tangi itu kersaning pangeran di mana ya kaula Halo. geus aya tempat nu aneh deui wae leuweung anu sakieu luang liwungna ka dieu sakedap kasep urang ngadongeng kaula moal ngaganggu jeung moal nganyeri Laras. yap ka dieu urang padu duaan nah aya naga bisa ngomong Ramehnya kula. yap ka dieu sakedap moana naon dijamin aduh gila kieu nempo beungeut lagi aduh Oh, laras. keagungan pangeran dugi kaki Gusti iya gitu anu disebut naga bonar teh isahane Sanes kula. Sarip naga. dupi kakasih teh ke sakedap aya taroskeun hakim tos netepkeun naon rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab hidup Boleh. Laras. larang aduh kaula keur ngalamun ai gubrag teh aya wujud rag-rag hareupeun kaula ditinggal ku kaula layon anu ngagoloh ti corona cing naon kejadian anu kaalaman ku hidup Aya sate sabab. acana tadi masing pati Aya sababna pengitu. numawi kaula teh ditandasa usaha aya we Boleh. is moal pati-pati ditandasa lamun teu boga dosa tah dina soal dosa kaula mikir dugi ka ayeuna teu acan aya kasimpulanana nah naon dosa kaula mikir nyoreang alam ka tukang bisa aya laku lampah nu salah Laras. tapi diingat-ingat ku kaula acan kaula teh tapi naha bet aya nu nandasa kieu naon kajadian bari sanes anu lian saha pokona aya we dupi kakasih teh ngaran kaula Sadewa naon itu orang itu lemah jantung gitu saha Den Sadewa Sadewa wah di mana hidup Sadewa kaula teh ti bumi Rotau nagara sanes daerah wewengkon dupi karek kepada sapon ku negara amarta Go. kakasih teh Sadewa leres kunaon sampean anu mawi Den nun Gusti nu kagungan nun dijabah naon ai kaula teh salaresna mah hidup naon gaduh anak salira teh kagungan putra putra putri awewe pun anak teh oh istri saha kakasihna
Dewi Srengginiwati. Dewi Srengginiwati leres ayat pun anak teh gering nang tunggalang layu ngingetan impian anak pun anak teh ngimpi di patamanan penak sareng hiji jajaka kasep ngarempereng koneng kakasihna teh nyaeta anu disaurkeun ku hidupna meh Sadewa. Tayuna teh pun anak teh puting tega kana sare burang tega ningakeun barang dahar. Waas lamun lumpat ka tempat sare nangan ukur guguling di digugulung dipake tilam ka eling. Kitu we sasamatna teh Sadewa. Den manawi luntur kalbu jemar mana. Naon panglanongankeun pun anak hidup supados ulah gegerpekan teuing. Maksudna si panglanongankeun dasarna dokter kaula mah. Halo. Sumuhun rupina ku tepangna sareng salira oge bakal cager. Nuhun-nuhun upami kersa mileuheungkeun. Mileuheungkeun. Halo. Moal teu akei-akeian si cepot. Dipilih menang leuwih aing disangka ngipri ke. Tajen kawin teh ka anak naga. Sakedap dihaturanan lingi dah muka halangan ku gunung palidi itu dinya aya guha. Keke rupina. Kaula teh sanes waktos we upami aya waktos biasa. Ayeuna mah kaula teh nuju repot ieu. Seueur bujengeun hapunten we pangarsa. Punten. Den. Tulungan Den. Wah. Nyeri hati aing. Tangtos atuh kula. Nampik Oh iya ningali bapakna. Ningali wujud. Meureun kabaca hatena. Hatena kabaca ku kaula. Cenah meureun bapakna geus kieu komo anakna. Eta meureun pikiranna teh. tangtos pasti eta. Padahal lamun ningali anak aing mah teu gegerpekan budak. Beda benten. Kaula ngahormat kana keyakinan anjeun. Ngan lamun dipaksa engkena nungtun Raja Wisuna. Bahaya aing dihina. Lajeng ieu naga duduk naga samanea. Terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Nyaeta meuremkeun panonna matek mantra ngagunakeun aji sirep si megandana. Dan nerah kingkang ngawatek aji kang dan nerah ngawatek aji kang linewi hei angin pangepikeun talatah heula ka manehna sabab kaula dina hate yakin lain dek niat jahat lain niat goreng maha tingali anjeunna bujeng hiya kana lengkah wujud manusia kana utek hati uninga maha dina sagalana nun Gusti upami leres aya jodoh dugikeun amanat kaula sadewakeun aku wisaya yang kerek dina gawir kerek tibra. Halo, kudu dipanggul bareng ku aing. Lamun heuh teh pimantueun nyapekeun nya pimantueun. Tapi teu naon demi Nyai no ngahaja amarek datang teh ka patamanan di dinya aya bale-bale ieu ama datang na hayu lain anu panggih dina impian di Nyai
gelis Sata suantar Kang Jarama kaula nu cing yap ka dieu no ka dieu bageun aya naon ti mana waya tukang Jarama teh kaula nu yap ka dieu no Tetena nama ngahaturkeun semasung ke ponya panjenengan ditampi nuhun mugia panjang umur rahmat anjeunna cing apusna baju miraga sukma salamina aya dina lindungan anjeunna teh nuhun ama kelanan itu saha sidik-sidik masing surti tetep masing antep kade cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamaga cing asak-asaknya ngejo bisi kaduhung jaga cing anu panggih dina impian cing nyai teh ieu lain tobat ama laras ieu pisan ti mana penakna keke tenang cari ngagugahkeun nya sok cari aduh cek amat sing asak-asaknya nego bisi lain laras ieu kaula sok tetep akurkeun jeung dina impian nyai waktu papan sok bayangkeun ampun Rama Dewaji laras pisan kaula nun telepat di mana penakna keke tenang kunaon sama teh geuning nangis iya nya asa disamar heulang mun kieu mah carana da moal teu dibawa ku salakina aing keung sorangan Mau tangtos atuh kula. tapi dahakna Mohon. rumah tangga mah dah. anak ieu tapi saacana kitu ngagugahkeun ya kelana ieu aya wa cai ci kopi Laras. ci susu leuteun nu raraos canak ka dieu engke ku ama dicalukan cekeng cek ama teh nyai ieu canak leuteun cek ama teh sok ke ku nyai ka dieu canak ya ulah nitah nu sejen timalan kaula nun jig ini ya pisan nama ieu ama itu saha mana udah naon manawi teh jalmi ngalangkung 70 menit selemot deh naon anak aing ngapalkeun aing cenah ngalieu tapi kadenge cek cenah Jeplok eta paklim. da sora hitut melain kitu brot cenah kitu tah mah data baca ngepot lajeng wae sang naga nyabut ilmu sirepna waras we jati-jati cuma kading waras we deh aduh geus nu aneh dewa ieu tempat sumohon kula nah bet kenyataan ieu kejadian teh da lain ngimpi kaula teh laras patamanan anu sakitu itu kemang-kemang warna-warni rendah aduh nepi ka maksa kitu naga kunaon kaula dibawa ka dieu naon maksudna
Tina kamelang dah hidup tenyang kere we dina gawir di leuweung mangkana satu galak ngungku satu nu beuki jelema daging jadi kaula teh melang nyaah kudu deg sampe rupa hade patut teu ngajuk rupa teu menta bilih hidup panjang keneh lalakon nu mawi ku kaula dibantun ka dieu oge eta mah urusan kaula kaula yakin kana pitulung sumuhun pari teh pitulung Laras kulan. ulah papaliwat anjeun jeung rahmat diarep-arep rahmat ayeuna disingkirkeun Mohon. sanajan datang ti kaula tapi yakin dina hate lain dek ngajodohkeun tuang putra ka kaula nya upami aya jodoh mah ya ka orai deui we tong ka manusia Allah. ai kudu nyarita mah kaula punten ai mangga bade mulih deui kaula rek wangsu deui ka mana jalan mangga ke atuh urang ngaleut heula wah moal teu lalai ka hakanana ge atuh banset nu deui Mohon segala aya. seneng duren kolesterol Ditapik aya dukuh geura sok batuk batu. Depresikan ya. aya sirsak hasem Allah. gulaan teu beuki Aduh. Jahat. kitunya jelema geuleuh Ya inu ngewa jelema mah amak jelema kecewa gitu Ya kecewa. tenan naon nyi kaula nun sanak leuteun ka dieu nu raraos kueh-kueh naon tapi rada mah teu beuki Ya bala-bala tah. Manyaya kue. saminggu deui ge teu dahar kaula kuat atur punten kaula nun ama ieu kaseneng ama cai kopi dina batok teudeuk geuli mugi panjang umur Diperlukan garam Inggris seketika. tapi no damel kaula nun punten atuh ngaleut heula oh mangga ama sok atuh punten kalangkung mangga Direret segala. dupi teh tempat naon ai kitu duki ka arah rendah ke kemang-kemang warna-warni di papae semalar pantas pirage tempat ora ya Mohon pirage kuha. gitu ai tiasa natana mah Pirage kuha ini kulan. eta kembang naon geuning caket kolam eta anu koneng oh eta teh serengenge kembang serengenge Matahari. Op Mahesa de dugi ka kumaha ieu teh saha nu natana urana anu nu we tiasaan keke dupi itu anu nyangcan gawir palih ditu kembang naon geuning ta eta teh kembang malati kunaon nyangcan hiji sin teu acan ligar teu acan aya bangbara nu nyeusup teh eta teh nya kumaha upami kaula tiasa metik eta kembang malati Aduh. mangga da teu acan aya bangbara nu nyamber mangga teu acan aya bangbara nu nyeusup ai nya mapalai nuhun aduh marukana teu kaharti urang bae Saek. aing dia tukang yen kata-kata mutiara Oh, anak. tukang yen puisi Laras. marukana teh Raja Goma aing baheula keur ngorang Oh, laras. Pantun. oh marukana teh nyaho marukana maksud tujuan hatena sanajan di piningan dina basa kemang Mohon. da ngora heula kaula oge Laras. maksud teh sieun kaula teh tukang puisi baheula teh puisi buah salak buah rambutan Naon tah? buah kadongdong dan buah golek eta teh nami bubuahan sae pisan
servis dae teh. Nyari deui. Tidak ke atas. Buat kaki itu pantun aduh. Raden Sadewa tekiat ku ajrih kalayan wibawa komara ieu sang naga kaisinan mamalana tina katarik kataji kapati-pati ku istri nyaeta ku putrina ieu sang naga nyuuh dina pangkonanana. Aduh sadaya-daya sepuh nyalakeun beheung tangar tek-tekeun suku genteng blokeun bar disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang rumaos kaula teh dugi ka luar biasa ngahinana tina rengkak tina rupa beungeut kaula eta teh mangrupakeun hiji panghinaan rumaos lepat ih teh yawios ase yawios dari lagi panempo beungeut bapana kieu tapi bukti nama itu gitu jere laras pisan penastik kersayang tumampar duka aya naon riwayat tadina ieu sang naga teh kacak celakan Cisoca na Sadewa jadi ubar kange ieu sang naga leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana jangelek si horeng ieu teh dewa Anantagana atanapi hyang Anantagana nur cahya sesekar ningwa nur cahya sekar ningwa cahaya gilang gumilang kaula teh bebas tina hukuman hiji dewa nu ngalanggar baheula nyaeta kaula teh neuneun kahadean ka hiji istri tapi kaindungna eta budak nyaeta di tempat anu dilarang di sawarga kaula disapa nyatana jadi naga kena kusupata mangke anjeun bakal pulih ka jati pulang ka satur bakal bulang di kasawarga mun anjeun kacak celakan jalma suci da puluhan tahun kaula hidup ieu jodoh nu mawa barokah teh mudah-mudahan hidup beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan anjeun bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan ku hidup ulah rapuh ulah ripuh ulah ropoh anggur cing repeh jeung rapih mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreng cing bawa jodoh anu patotos jodoh salamet lahir salamet batin geramiang hidup dina sagara rumah tangga yuk ku ama urang rengsekeun urang ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan dageus sidik batu turun kesik naek itu purun ieu daek yuk di ditu ku ama urang rapalan kabungahan jeung kabagjaan ieu tilu insan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa anu jelas ieu Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati lir cai jeung tiisna lir seuneu jeung panasna ginugut tunggarasana jinulu sejen rupana ngahiji batin nya kengeng restu tiramana pikeun mulih ka nagara amarta daerah Bumi Rotau
tunda lampah eta kacarios ieu Kunti Nalibrata anu teras disedek ka leuweung nyata dipaksa ku Raja Jayasura. Aduh ampun dek lumpat-lumpat kumaha da puguh ka hareup gawir ka gigir jungkrang mamalana ieu Dewi Kunti Nalibrata bade nekat ngagajeleng kana gawir tibatan kudu karanapan ku hiji danawa sasamat dina manah kapandu Dewanata Suwargi cerik batin cerik balilihan kumaha carana meredih kana asihna Gusti menta kana murahna anu makawasa sangkan aya jalan kaluar kumaha carana manusia ukuran sana jeung kahayang ijabah aya di nu maha kawasa. Jadi aing bulan madu di leuweung. Beres. Oleh nu ngaganggu. Dek disaranekeun dina gawir. Kunti Nalibrata Jungcunan kalbu pepene pamepes hati beberkan geus manut nyarana oge atuda cinta pertama dina waktu anjeun keur disaemarakeun di Mandura baheula Kunti sanajan kula teu bisa ngelekeun jago saemara anu ngaranna Bang Soda lanceuk anjeun balik nihil bari mawa kasedih tapi cinta tapi hate da puguh hate dipangpalirkeun ge hese Kunti kagugah deui teh aya bejana yen anjeun teh cenarana Kunti teu kahalangan ku anjeun geus boga anak loba tapi ieu cinta anu nyantel dina hate ngajengjenna angen-angen numpuk dina kolbu hese dipiceuna Kunti najan loba keur gantina muasara jeung anjeunna ya anjeun tega ikhlas luasan lir anu putus harapan no cobi geura pasrahkeun geura ridokeun hate anjeun pikeun boga salaki ka kaula aduh ampun teuing Jayasura da moal balik rumah tangga oge da puguh no gencang anjeunna nu sakitu ngagedurna cinta tapi kaula teu saeutik oge kaula teh karepan boga salaki kaula teh resep ngukut ngasuh incu kaula teh resep ngasuh anu jadi anak sanajan geus gede ngasuh ku ilmu kalayan kaula teh boga janji ka salaki kaula kitu ngaranna cinta saperti anjeun ka kaula ge ka salaki kaula kitu sanajan ayeuna anjeunna parantos aya di beda alam barjah keur nungguan kaula tapi tetap aya kasatiaan maka simpatian kaula kerja di salaki moal lepas takuk hak sakitu anjeun ulah rek maksa bisa aya mamala anu teu hade Jayasura ya
aya kajaba kudu maksa Kunti sananya kabur tak tuh disusur lompat di udah ke Mesir diberi sampean aing bade perkaos si bade sagedena ge tanaga awewe anjeun teh Kunti tibatan teu kauntun tipung katawang beas laksana kapidulian kajen pae ngabale bangke ngajam panabugang kulae Kunti ya teu nanaon atuh pek sakarepmu sakarep anjeun pek kan kaula ayeuna nganukur salengkah deui kaula terek notokeun kaula ka kana gawir digawir anu sakitu rentul batu Kunti ulah kitu no mending oge urang silitungtun di sisi laut urang simeuh kurasa kadede sini sebrok kurasa kasono urang ngobrol paduduaan riwayat urang ka tukang Kunti mua bisa tenawa nah tapi kamaksa kurang ajar ya sagedena ge tanaga anjeun hah sanajan anjeun geus sakitu kakolotanna eta kagelisan teu leungit bunuh Kang Cep aduh awak kalah beuki alus kalayan momplong bagja barina sugema kaula hirup jadi raja bakatang teu lamun disakigireun aya anjeun hei Kunti ieu kajadian teh aya nu nyarangkeun nyaeta sami anu keur silitungtun kurasa kayung-yung silih ciwit silih jemel Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati eureun-eureun soteh tina banyolanna aya anu cocorowokan barang direret goreng eta teh ibu dina sela-sela rungkun katingali ibuna anu parantos rarangsak anggeanana sampeanana baret cucu kalayan parantos aya anu awor-aworan ku getih gede ganta parah deui Raden Sadewa nyata nyabut panah audio remix by Mahesa anak jam paring ingat dilepaskeun kena pisan kana tikorona ieu Denawa Jayasura hingga Jangji Jayasura loh kajen paeh ngabale bangke ngajam panabugang tibatan tekain tun tipung katamang bias laksana kapidulian dijabah sumpah nahiya masing patet bakali gening duriat megatkeun pati Kunti tuh we cara menang-menang Gusti Petengati nira Petengati nira kaget kunirahan ningali tobat sah kanu sukanon bebela ieu ka kaula lamun sahanapeun ku kaula rek diaku anak rek diaku adik lamun budak keneh rek diaku anak lamun saluhureun rek diaku lanceu saha Sadewa ngagajleng tina ruhun ibu awas Sadewa aduh nyah teuing hideung bu nah aya di dieu ibu
Aduh, ampun teuing kitu geuning pitulung nu maha agung pangacian ibu kumpul deui. Kasep anaking sadewa teu sangka geuning salamet hidup teu papanggih jeung bimanger. Anu mawi ibu putra teh aneh kumaha nger putra teh bet tikoro di jotos ku pansanaka ngemasing pati tu makaning perlaya tobat ting anak tentingan ya si kurang ajarnya fitnah nya maksa ibu Saha itu ibu? Raja ti nagara Giretna si Jayasura baheula ibu teh heukeur lanjang pandi sae marakeun manehna milu sae marah mun kaedanan ta si wawalak kitu kasep anaking nuhun naon rupaha pinoa ibu putra teh parantos jodohan ibu kan Dah. sahaya tenger tah ieu teh salasna bojo putra Srengginiwati anaki mantu ibu. aduh ibu anjrahinggang puspita arum kasliring samira nomri arkadung kongas gandane mawe laras tresnaning griya anak ibu geus jodohan temahna ieu penak sareng ibuna bagja anu luar biasa teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Nggih. Jodohna sadewa nyaeta ka Dewi Srengginiwati putrina Sang Hyang Anantagana. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar cerita, melainkan pelajaran hidup yang sering kita jumpai, namun kadang kita abaikan. Teruslah berproses untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan channel Mahesa The Family. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.